bawa molor ya nu digawe teh. Waya kieu kami rek babut can anggeus itu. Neplokan galeng Gusti. Naon gadagna ari si Amang eta. Ampun tingan. Awas ku aing mun molor sia. Ditulikan. Yang sanyana teh Gusti. Ieu jelema. Arose kami mah. Ini astagfirullah. Tsunami ya? Oh gitu kita gawe segituan wae. Apaan aneh deh kan? Gawe gaon ya? Ari tadi isuk tengah deui can digawean kita di keneh. Geus digawe. Pira ku teh kaciri tah. Naon? Beungeut maradok. Manya baju jeung celana baraseuk eneh. Apaan digawean aku beungeut kitu-kitu tah. Marah nang. Dia ledak-ledak anggeus saruang gawe. Kami ieu nepi ka henteu narek babut. Nu mana nu encan? Ari cek kami tadi ieu. Wayahna kotakan pacuran. Galeng taplokan ku maneh. Aya keneh. Loba keneh lain aya can digawean meureun. Digawean ku urang. Kotakan paculan. Heeh. Galengna taplokan ku dewek. Heeh. Ai siap rek naon katu rek babut. Nah, make HS wae. Lain HS eta mah. Bulu diadu bulu tidak eta mah kitu tah kulit diadu kulit jadi ngeunah. Kaget teh geus gawean kami rek dahar heula. Siap bos. Ngeunyeum duit saeutik ge. Duit ada geus beak meureun. Teh digawe encan. Lain geus beak deui eta mah pesak. Tadi teh urang teh dapat balanjaan. Eta mah paketan naon duit mah. Oh, teu cara keur minjeumna kuli Mas Budi geuning. Ayo buru tuh kawean berang kami rek babut minum heula. Ayo kayaknya berang kita hayang minum keneh. Ayo minum heula tuh. Yo aing mah lain si tayeun mah. Pokona mah di rumah mah kudu eta. Kudu naon? Kudu naon eta teh sopanaker ka kami ampun. Anak aing baturkeun minum ulah sok ngomong. Jadi kebesekannya minum ayo atuh keur mangkat geus beurang. Anu mana? Rek nu itu teh ya. Aing digawean insyaallah. Ayo buru Eta manganyut arit asupan aya pacul di ditu. Liur-liur ting da si Sarmina. Ampun tinggal lirup teh. Omongin wae mana ayo mangkat buru. Iya pacul teh kitu. Ieu meureun ku aing di sawah di paculan aing naplok galangan mah tengeun. Rek macul. Kotakan ieu paculan. Aing naplokan galang ngeunah gawe teh Tuh. Siap. Aing naplok jadi beureun ya. Wah. Oh, ngeunah euy. Naplok ieu mah. Wah. Asa pengeunah-ngeunah teuing kita gawe kikieuan. Tuh. Meleklamun di tanah sugan. Kamari mah alhamdulillah ya panen temenang gede menang loba. Beres oge alhamdulillah. Nah, cenah ieu teh geus kumaha geus beurang kieu geus rada poek. Neang heula si Karmina. Si Canyatu geus beurang anggeus candi. Geus lah. Apa? Aku bukan tarsudi.
Terus nanaonan di wae Gusti. Nu agung dititah teh eueuh geus pisan hiji ge. Tadi cek maneh cenah patakan paculan, galangan taplokan. Gusti Ayo urang naplokan galangan. kuat geus lieur ditah maneh masuk kardi. Aduh geus sia yeuh. Aing Maksud kami teh ieu usia teh paculan kitu tah bisa teh sia masuk kitu tah. lamun ngomongna tadi patakan anglerkeun make pacul. Urang ngarti ieu mah patakan paculan aing naplokan galangannya ieu mah urang Gusti kitu tah kitukeun tah piraku Gusti makin kuat geus lieur. oh nya geus aya mah kitu tah. Ya goblok kan sing salah wae lah. Aing karasa aing merek kukumas ya kan aing lah. Manis jalan itu. Baik karasa lah. Astagfirullah. Nah, salah kisi Hadi notorogan teuing. Aduh, pare. Aduh. Tuh. Aduh. Notorogan salah kisi Hadi atuh. Ampun aing mah karasa. Karasa aing masuk ayam kuyang. Oke. Guys, pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Aing sawakir Guys, atur dulunya. Korban jangan lupa. Pemain baru insya Allah. Si dukung kusnya gimana?